jelema teh kamarana areuweuh deui. Pan aing teh rek nagih ya teh. Bod. Kang aya naon? Saya bod ka mana? Tuh inti ka mana tadi tenangan sinyal? Teu balik kieu nya nagih ka si Ebod deh. Linghas jelema. Ai pamajikanna ka mana? Digawe pamajikanna teh? Digawe. Heeh. Cul we kana hutang mah. Jelema teh kurang ajar. Bejakeun lamun aya balik urang gitu ka dieu nagih gitu nya. Tuh ke urang bejakeun. Hese awas tong dilatih gitu kana hutang teh. Bayar buru-buru. Ya lo, buka dulur tadi beri ku hutang. Majikan kagak inget gawe. Kumaha coba lobon nagih deh. Ya Allah. Kira aing mah ngawarung di kampung teh ripuh sama teh nya balanya teh nomok jeung nomok we da. Loba nu nganyukana di kampung maning. Kaparangan we aya si Ebod sampeurkeun ku aing tah. Bod. Mang Jak. Aisyah keur naon ieu teh di dieu? Kieu we Mang Jak urang mah keur neangan sinyal. Ari sia teh sok sajauh-jauh aing mah neangan sinyal pan mun di masa ge aya. Sinyal mana ke kudu neangan ka dieu. Yang alus we sinyalna di dieu mah tuh eta warna di mah luplep jore Mang Jak. Oh, atuh ari kitu mah. Kaparangan aing panggil jeung maneh? Aing ekbalanya tuh kurang 50.000. Kumaha teh utang teh? Hampura Mang Jak can aya heuda pamajikan karek init gawe deui. Kumaha tuh ngenta waktu we. Sebengan hampura we pangabisa da aing mah. Aing aya teh hayang nyaho isukan mah lah nya. Wayahna kudu aya. Aing mah gini teh balanya heuh. Insyaallah Mang Jak. Oh, isukan kudu aya. Mohon siap. Ya Allah, ku kieu-kieu teuing hirup ditinggalkeun ku pamajikan ya Allah. Astagfirullah, ya motor nganaon deui ieu teh mogok wae aing Ya Allah, kumaha dari geus kieu. Astagfirullah eta si Ebod kunaon deh? Astagfirullah. Bod dia istighfar ari maneh. Aing geus bingung jan. Geus bingung. Kan hayu we bingung ari maneh aing ngahariwang Geus dieu kula ngobrol jeung urang buru. Aing sok ngahariwangkeun hirup teh. Buru sok omongkeun naon maneh kunaon? Nyeta jan urang mah bingung pamajikan it digawe coba anu nagih ka imah loba. Teu urang bingung teh kudu kumaha coba ya Allah ieu teh. Nyata Bod ku keayaan maneh kieu mah kumaha deui Bod sabar we sugan we jaga mah dimilikan maneh teh. Mong ikhtiar engke mah Bod lah. Nyata jan ari ngomong mah gampang tapi aduh ya otak sasak mama sangsek bencar hampir mah teu kuat urang mah aslina. Oh gitu Bod maneh teh ngarasa panas gitu mah keun bae lah urang boga solusina Bod lah. Solusi naon jan? Keun bae aya di dieu. Daguan maneh dieu kurang uang coklat heula. Daguan heula sakedeung. Alhamdulillah euy. Aya babaturan pengertian keur hirup kieu teh. Yeuh Bod ubar sirah panas mah yeuh. Nuhun jan iwa maneh baturan pengertian teh nuhun pisan. Bod kumaha deui atuh kahirupan ku zaman ayeuna mah. Urang ge Bod nu normal ya heuh. Hirup menikah hese yang sawapu-wapeun teh. Komodi maneh merenu tanpa daksa Bod. Jan alhamdulillah ayeuna mah euy. Otak teh tiis. Syukur atuh Bod. Astagfirullah. Ari maneh Bod teu eling sugan. Ari maneh Bod. Semua baleg maneh. Mata dirupa.